Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 kintal 78 Kirang pompak bung awal kena 65 kilo tapi kurang jika nanti ngalarang ngaruh kurang 20 kiloan kurang 5 kintal setengah lah anteng we 2 bulan biasa kali deh bu 5 kintal 78 yang ngalah 20 sok didoakeun ku abdi atuh nu ngawalar salam natari mudah-mudahan sing lunas hutang kaciri kalau hutang anu teu ngawalar salam mudah-mudahan salakina sing kawin deui. Siap-siap diancam jeung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sanes ya bentuknya sama seperti Kaciri sih dicandu. tapi belang-belang gitu kan dina Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bubukaning pihatur iftitah ba'da salam ngahaturkeun hormat ta'dim ka sugri nu samirawu utamina kapayunan para alimil ulama selaku penyejuk umat anu ngajantenkeun warasatul anbiya ngahaturkeun hormat ta'dim ka pangagung papayung lemur ais pangapih sadaya wargi masyarakat direng-rengan aparatur pemerintahan desa kersana Bapak Kuwu kali setak jajaranana ngahaturkeun hormat takdim ka Bapak petugas di kantor urusan agama Kecamatan Malausma wabil khusus sohibul hajat sakula warga anu ngalpukahan dina dan sadaya kekakantun ibu bapak hadirin para tamu undangan anu sami ngantos kana lungsurna mutiara rahmati Allah Ta'ala. Puji syukur tercurah sareng tersembah mung kadang Allah anu maha pemurah pelimpah rahmat anu maha pengasih pelimpah kasih anu maha penyayang pelimpah sayang. Alhamdulillah ngalangkungan runtuyan suluhi kodim deretan tanjiji hadis anu didukung penuh ku kudrat sareng iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala dina saat anu berbahagia ieu urang sadaya tiasa bermuajahah dina raraga acara serah terima dilajengkeun kana acara akdun nikah sababiah kali syariat ieu teh wasilahna sahibul hajat atau pada hakikiahna berdasarkan widi Allah takdir Allah sareng iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kali doa nu dipanjatkeun ku urang sadaya mudah-mudahan pertemuan urang sadayana dina ieu haplah mubarokah sing ngajantenkeun sababiah kalih jembatan kana lungsurna rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam mudah-mudahan dilimpah ruahkeun ka pamuka alam sajagat anu ditakdirkeun ku Allah ngajantenkeun figur sentral anu ditakdirkeun ku Allah ngajantenkeun uswatun hasanah suri tauladan pikeun umat sepanjang zaman habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun sadaya kula wargi anu pinuji para sahabat anu taroat tubuhi ka urang sadaya mudah-mudahan urang sadaya diangkeun umat anu sampurna kalian disyafaatan jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kadang mulia anu kusim kuring bibi hormat cunduk waktu nurahayu ningang mangsa nu utama melati ligarna ati campaka mengkakna dada kembang Tanjung anu gumulung acara mimiti di petembeyan lalang saya pananya hate ayeuna urang sing raikeun gesan bapak malepat di belah wetan rek balayar tarik jangkar nu ngembak mapai daya simpangan. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina saat anu berbahagia ieu insyaallah
dibubut sim kuring nyandak atas nami disimpen di nasaku jas pun mamang ya biasa sakula wargi kabungur sari selaku sepuhna calon panganten pamegat uang dapur kangge ngawinci kesininggali ngaguarkan bungan mana ngadugikeun pirang-pirang pamaksadanana. Insyaallah moal paos anu didugikeun margi kalaresan akan ditengohin menuju acara nikahan sami pangarsa Pak Beben nya alhamdulillah anjeunna mercantenkeun kangge nampina ka sim kuring jadi minangkana mah paku nuju marema ya teh. Alhamdulillah job teh nuju seueur aya teh kan alhamdulillah abdi sok bingah ibu aya acara hajatan ge teh sok loba nu mere amplop punten paku sanes kitu kalaresan abdi ieu mah ngadongeng heula sakedik Pak doa ti sadayana abdi teh nuju ngarenovasi madrasah. Amin. Kalaresan hoyong gaduh kanggo tempat netep murang kali masih seueur saurna teh anu bade netep meh teu uwi sakola nya abdi alhamdulillah kamari tos rengse mondasi mah tangtung rasken matak sok bingah aya hajatan kieu teh teh ngaduaan ka Allah mudah-mudahan Gusti sim galede mere amplopna lumayan baku jam semen saya alhamdulillah itu artinya diijabah Bu garde mere amplopna teh ngaduka ti manggaek duka tapi bios da ieu mah sanes batur da wargi ieu mah mamang nyalira nya bios abi mah da malahan alim dina badena ge di amplop atawa di kardusan ku Mang Aep alim abi mah alim di amplop alim di kardusan no sabuna eungap tos eta mah heureuy. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang tuduh poin bae sim kuring kalih sadaya rombongan jauh di jugjug anggang di teang ti jauh cunduk ti anggang datang sumbing ka ieu patempatan malah nganggeui ngaleut ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang bina matak bingung mun dihitung matak susah mun dibilang sumpingna ka dieu sanes bade ngaharu ganggu tapi leres-leres kagungan motif anu utami niat anu utama anu terkait dina sababaraha alternatif kahiji sim kuring seja nyanggakeun salam silaturahmi mudah-mudahan silaturahmi ieu dijantenkeun silaturahmi anu utami patepang anu utama kapetik hasilna ka ala buahna dijantenkeun taraje perak gantar emas anu tiasa ngajul kauntungan ngeprak buah kabagjaan di dunia turjaga di yaumil jazaa. Pamaksada nu kadua sim kuring sejanuk tur galur sunah rasul mapai-mapai lacak anbiya merik asinu kamaringan cik ngajadi pamatri ati budak subaya munggara nu jadi panyangkang rasa sumpingna ka dieu sim kuring sejak nyusul tepus bukur catur nu kapungkur carita anu baheula bukti tigin kana janji teu udar tina subaya alhamdulillah pun anak parantos dijantenkeun janten pigedengeun tuang putri di dieu umar bisa kitu sim kuring dina ieu waktos atas nami sepuhna pun anak nyanggakeun pun anak lahir sinaran batina lahirna badan sakujur tiluhur sausap rambut ti handap sahibas dampal ti gigir sagiling cingir ti hareup sabuleut peureut ti tengah nama saaya-aya getih nasa tetes rambut nasa lambar napas nasa denyut mangga nyanggakeun ka sepuh di dieu kanggo tikah keneh nya kitu dina batina kapinteran sareng kabodohanana anu ngancik dina diri tumrap dina ragana pun anak hasil ngatik batik ngadidik tia alif buruh pitutur buah pangajaran ti ibu sareng ramana eta oge mangga nyanggakeun namun hapunten aya saur nu diusung dina guru mesasadu aya bahasa nu dicandak dina lingkaran intidar ari sae sareng pinter namah pun anak teh pimanaeun maklum kasepuhan pun anak teh kababat ku paribahasa hirup tumbuh ti lelembut di dusun handapeun gunung niti wanci tia alit di negeri nu paling sisi liburan ukur ka gunung pelesir ukur ka pasir nu dianggap kota teh kotakan estuning pun anak teh jauh ka bedug anggang kadulag songong bolongong teu ngarti di tata titik teu apal di tata krama teu mafhum di sopan santun mawi sakitu
panyuhun tinu janten sepuh panegati ibu sareng ramana upami cenah pun anak subur ku bengkung panglempengkeun ku pangjeje upami pun anak subur ku rencul pangnyubukeun ku pitutur upami pun anak jonghok jeung legok pangmopokeun pangmeplokeun ku mauhido oge bilih dina sapalih waktos pun anak teh dengan ukur ageng salirana bilih dina sapalih waktos teh sok bisolendang ku horeang dipasiep ku igeh taligeh ditambah ku gagabah jeung balangah wayahna pangnoelkeun pangnepakeun pangelingankeun sing dugikeun kapun anak robi tina kedul sing janten segut tina hoream sing janten giat tina balangah sing janten waspada tina gagabah sing janten warongah margi sakedap deui mah insyaallah pun anak teh bakal janten putra pangarsa di dieu atuh anu katilu sim kuring nyandakeun cacandakan cek sepuh teh mah cenah sasieun sabeuneureun cauna sasikat beasna saesek mihna sagiling namun hapunten sepuh khususna ka Bapak Oman di dieu sim kuring atas nami sepuhna pun anak sanes teu isi nyanggakeun sanes kirang ngutamikeun sanes kirang tata duduga prayoga nanging mung sakieu kamampuhanana ari muda ka hoyong mah mohon ageng sepuh di ditu teh hoyong mah nyandak kapal ngan teu kakeupeun kapal lain mah nyandak pasar ngan teu kapeser ingin hati memeluk gunung apa daya tangan sampai ieu mah panginten etang-etang tilam sono kanya kadeudeut kaemut ti sepuh pameget katuang putri di dieu khususna mudah-mudahan sing barokah oge sing manfaat kanggo sadayana tapi aya sisiniran ieu teh nyanggakeun sabrang salayang cabe namah di manaeun nyanggakeun nu di wadahan tapi wadah namah kadieu da eta mah meunang ijeun Pak Oman geus deui nya wadah namah kade bisa geus siande ku Pak Oman mah kan kade beusi nawungkul eurikeun da wadah namah rek disanak deui kade atuh terakhir durung mungkul kebrajangkan untuk saur mungkas bahasa di payunan para alimil ulama sim kuring ngadapi doa di sadayana khusus kangge pun anak anu bade ngagayuh rumah tangga mudah-mudahan rumah tangga pun anak kesing beruntut raut sauyunan kacai jadi saleuwih kadarat jadi salogak saling asah saling asih saling asuh saling cinta, saling menjaga dan saling mendoakan sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, rumah tangga yang selalu ada di bawah naungan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu baku mandi tos ngas-ngesan wae tos bade suping cenah tamuna hapunten ai sono nama sono itu Pak Oman mandi wardi sadayana abdi teh da urang dieu aslina nama duka aya nu terangan kene duka teh aya itu ka abdi teh duka aya nu wawuheun kene duka henteu jigana meureun teu wawuheun geus kolot aya namanya beda aya nu geus berat geus loba anak aya nama bidoa sakali di sadayana mudah-mudahan ieu pun anak teh rumah tanggana sing barokah sing bagja rumah tanggana lain bagja wae di dunya tapi sing parat ka alam sawarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap sakitu hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.